Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy-syahidin wasyakirin. Jika yang syukur mengawal Allah subhanahu wa ta'ala kala yang dimantena alhamdulillah sadaya masih keneh dibasihan kaparian tenan biasa kembal di masjid dina raga melaksanakan salah satu sebentar Allah salawat dan salam mudah-mudahan salamina tetap dikujulin ke alam Habibur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakulawagina para sahabatna tudugi ka umatna anu sami-sami tuntana jalan tenan dugikan ka yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Awargi sadaya masih surat An-Nisa ayat 105 dina minggon kamari urang ngaguar yang aya kasus tentang di Nabi hukuman aya ngadu ka Kanjeng Nabi. Ayeuna anu masalah anu kadua as-saniyatu hari anu kadua qauluhu ta'ala bima arallah anjeun teh kedah hukuman teh bima arallah ku perkara anu ku Allah ditembungkeun ka anjeun maknahu ala qawaaninis syar'i yen ngahukuman teh dumasar kana kaidah syariat imma biwahyin anakalana ngahukuman teh ku wahyu nyata ku Al-Qur'an wa nasin sareng kunas anu aya dina Al-Qur'an au binadharin atawa ngahukuman teh ku panalungtikan jalin anu berlaku ala sananil wahyi dumasar kana garis-garis wahyu wa hadza aslun fil qiyasi. Ieu ayat teh jadi dasar kanggo ngagunakeun qiyas. Wa huwa ari ieu ayat ya dulu ala anna nabiyya
yen sanyanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a upami ninggal upami gaduh pamadegan kanjeng Nabi teh sayan kana hiji perkara asoba pasti leresna naon margina li annallaha ta'ala karena sanyana Allah ta'ala eta aro nembongkeun hu ka kanjeng Nabi dalika eta perkara wa qad tadammanallahu sarantos ngajamin saha Allah ta'ala li anbiyaihi ka para nabina al-ismata kana ismah kana dirasa tina kaliru fa amma ahaduna anapun ari urang mah masing-masing urang ida upami roa gaduh pamadegan sayan kana hiji perkara eta yadunuhu ngan ukur ngaduga unggul fala qat'a maka teu aya qat'i teu aya nu pasti nya pima roa ngeunaan perkara roa anu ninggal saha ahaduna ku kana eta perkara ari paninggal kanjeng Nabi mah pamendak kanjeng Nabi mah tantos moal aya nu kaliru margina tadi teh hiji mah ku Allah ditembongkeun eta perkara ka kanjeng Nabi anu kadua mah namina nabi mah ismah maksum dirasa tina kaliru lajang walam yurid henteu ngamaksad dina ayat ieu teh ru'yatal aini ninggal ku mata bungkeuleun kuna di dieu alasanana li annal hukma karena sanyana hukum eta layura bil aini teu ditinggal ku soca bungkeuleun urang wa fil kalami ari dina kalam Allah nembe teh idmarun aya domir nu disembunyikeun upami ditakdirkeun mah bima arakahullahu ku perkara anu ditembongkeun ku Allah kana eta perkara ka anjeun bima ku perkara aro geus nembongkeun ka anjeun hu kana eta perkara sa Allahu Allah wa fihi idmarun akhar aya oge anu ngadomirkeun sanes wa amdil ahkam ala ma arafna min ghairi tirarin bistidlalihim jadi laksanakeun hukum sakumaha anu ku kami diuningakeun ka anjeun Muhammad min ghairi tirarin tanpa rek katipu bistidlalihim ku istidlalna eta orang-orang kafir anu ngadu dia ka kanjeng Nabi maka dina ayat salajengna teh ditungtungan asali satu ari nu katilu qauluhu ta'ala wala takun lil khainina khasima poma sareng poma anjeun teh Muhammad kajal majal manu khianat ulah rek ngabantu mangmeunangkeun ieu teh lapad khasimah teh isim fa'il seperti lapad jalastuhu fa'ana jalisuhu kaula calik sareng jeung eta jalmi maka ana teh jalisu anu marangan calik maka di dieu mah wajan fa'il na teh sanes bimakna maf'ul kitu nya margi dina kaidah ilmu sharaf upami aya isim fa'il nganggo wazan nganggo takaran fa'ilun rahimun eta bisa dua maknana bisa maknana teh nu migawe atawa nu kakeunaan pagawean seperti rahimun artina nu mikanyaa mika asih tapi lamun lapad qatilun bisa dihartoskeun nu maehan bisa dihartoskeun nu dipaehan nah di dieu mah khasimah teh
anu ngabantuan debat, anu ngabantuan anu ngadakwa tadi anu tadi ngadu ka Rasul. Wala tujadil fal khasim huwa al mujadil. Jadi khasim teh anu ngadebat jamakna tina khasim nyaeta khusama. Nah, maka ayat ieu teh panahallahu azza wa jalla. Panaha maka ngalarang saha Allahu azza wa jalla rasulahu ka rasulna ngalarang tina naon an addi ahli tuhami wa difai anhum. Tina merek kekuatan ka ahli tuham ka jalma anu diduga terduga anu diduga tuham tersangka lamun di pengadilan. Jadi teu kengeng urang nguatan jadi pengacara mun zaman ayeuna mah ka ahli tuham ka jalma anu tersangka. Wa difai jeung ngahalau yang jadi ngahalangan anhum ti eta ahli tuham bima yaqulu khasmuhum minal hujjah ku hujjah anu diucapkeun ku eta ahli tuham teh ku anu tersangka teh. Urang dilarang nya upami maka di dieu upami jadi pengacara upami apal eta tersangka urang ulah wani-wani. Ieu ayatna wala taqul lil khainina khasima. Jadi memang ayat itu ka Rasul secara khitab mah tapi nu dimaksana urang. Dari Rasul mah moal mungkin ngabela anu lepat anu tersangka anu pasti mah urang gitu nya. Di zaman ayeuna kan seueur pengacara-pengacara penting mah aya artosna seueur najan statusna tersangka dibela. Eta teh tekengeng wala taqul lil khainina khasima. Oge dina ayat ieu teh wa fi hada dalilun ala niyabat ala anan niyabata anil mubtili wal muttahami fil khusumati la tajuju. Dina ieu ayat oge dalilun ari dalil. Jadi dalil kana yen jadi gaganti jadi badal jadi ngagantian anil mubtili ti jalma anu batil pelaku kabatilan wal muttahami jeung jalma anu tersangka anu diduga fil khusumati dina khusumah dina peradilan eta la tajuju teu kenging ngagantian jalmi anu pelaku kesalahan atau nabi jalmi anu tersangka. Apala ya juju maka teu kengeng liahadin ka saurang oge ayu khosima rek ngabelaan mangmenangkeun an ahadin ti saurang oge illa kecuali ba'da ayu lama sabada kauninga annahu muhiqqun yen eta jalma teh leres. Lamun can kabuktian eta jalma bener atawa salah urang tong wani-wani rek nyambela. Komo lamun geus kabuktian eta teh salah urang masih kena dibela pangmenangkeun gitu pada dulur pada anak pada lanceuk ya itu terus hilang lah beratnya pemilih amalkeun da urang oge kadang-kadang hafal eta teh salah gitu nya tapi da kusabab ada budak urang dulur urang praktek itu teh salah akhirnya nangan dalil yang menangkan nangan dalil yang menangkan ya seperti kasus di urang atas umum terus ilahar kan hoyong turun SK teh kan apa seseuna mangangge artos SK teh seseuna mangangge artos bahasa agama nama rosi wal murtasi bahasa hukum nama gratifikasi datang ka urang kumaha biasa eta mah
meser SK sana suap gitu kan dipangmenangkeun gue salah gitu nya geus boga kaliru dipangmenangkeun eta teh pengen ada hese di zaman ayeuna marek yang gawe teh make duit mah di mana. Nah, alasan eta dalilna teh geus moal meunang ayeuna ka pabrik oge kudu make duit wae. Sisanya ada peserta. MUI lain tak apalin ada teh nanti bisa nyarek gitu nya. Apalin praktek gitu teh. Gitu. Kadang-kadang putra anggota MUI na aya jadi karyawan menang nyuap gitu kan. Itu susah. Mantap. Di zaman ayeuna mah ceramahnya ngabam setengah jam ge da terang moal ngaruh gitu. Anu kur transfer ilmu unggul gitu nya pangawur unggul. Sabab berat gitu nya. Kan ayeuna ceramah mah para mubalik tinggal Sayyidina Umar. Cacak lilin oge ulah dianggo dina masalah publik. Ari ayeuna pejabat ayeuna kan mobil dinas dipakai mudik kan. Lain lilin deui mobil dinas secara hukum geus teu meunang gitu nya. Kadang-kadang ajenganna ge da ustadna ge sarua nyantuan gitu. Punten gitu urang matak teh sari turun teh gara-gara urang keneh gitu. Kadang-kadang ustad ajengan gitu nu kasebatna mubalik nya termasuk nu nyariosna ieu gitu kan. Kadang-kadang masih kene wantun ngecas di masjid itu kan publik anu umum dipakai pribadi kecuali lamun HP-na dianggojang kepentingan masjid unggul teu pake SMS pribadi. Nah itu kan tos abotnya lamun urang mudagana seperti Sayyidina Umar gitu kan. Sayyidina Umar kan dina kisahna terkenal nalika aya putrana bade ka ruangan ditaraosna urusan pribadi urusan negara urusan pribadi pademan teu make lampu diminyakan ku masyarakat sebab ngomong urusan pribadi gitu kan. Eta tuh sering diceramahkeun gitu kan. Generap soalna naon nya ustadna ge da sarua make kepentingan publik yang pribadi gitu nya. Fasilitas publik yang pribadi. Wa masyal kalam bis surah. Jadi dauhan Allah ieu teh dina surat ieu teh berlaku oge ala hibdi amwalil yatama wan nasi. Ngajaga harta yatim jeung harta manusia. Pabayana maka Allah ngajelaskeun kan kasusna kamari sanes muslim kamarinya kasusna jalma Yahudi anu ngadu ka Kangjeng Nabi. Pabayana maka Allah ngajelaskeun annama lal kafiri yen harta jalma kafir eta mahfudun alai dijaga kamalil muslimi seperti hartana muslim. Jadi tetiasa ada ieu mah jalma kafir bae paling urang meunang meureun paling anu Yahudi mah. Nah, secara hukum tetap teh kene. Kumaha we harta kaum muslimin kecuali kecuali fil maudhi'il ladzi abahahullahu di tempat anu ku Allah dikengengkeun sapertos dina perang kan aya ghanimah kan harta kafir eta mah dikengengkeun beda di kasusna. Nah, sedangkeun ari dina toko ieu mah tokona toko anu sipit ye Kristen berenang lain Islam mah meunang halal tetap kedah dijaga. Biasa kurang ditanak dari teu aya hakna. Eta masalah nu katilusnya. Lajeng anu kaopatna qalal ulama'u para ulama nyarios kieu. Walayan bagi sareng teu sakedahna teu sapantesna idza dhahara upami tembong lil muslimin ka kaum muslimin naon nifaku kaumin kamunafekan hiji kaum teu kengeng naon ayyujadila rek
ngadebat ngabelaan saha parikun sakelompok minhum ti maranehanana parikon anhum ngabelaan ti kelompok nu sanesna liyahmuhum wa yadfa'u anhum pikeun ngaraksa eta si kelompok teh hum ka anu nifaq teh wa yadfa'u jeung rek ngajaga teh fa inna hada karena hal ieu teh qad waqa'a ala ahdin nabi geus terjadi di masa Kangjeng Nabi. Jadi upami urang geus apal eta teh jalma mun sampai kumpul geus tong debat marah moal bener. Kajen jempe we atau sudah moal leres. Maka sederhana namanya ngomong perkara hak sebenarnya sederhana. Saur geus bahama qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Maka di awal kan la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Nah agama teu kedah dipaksakeun. Paham urang teu kedah dipaksakeun ka nu sanes. Sabab naon upami paham urang leres dengan sendirina kunyalirana eta paham bakal ditarima tanpa urang maksa. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Sabab perkara bener bakal ditarima upami eta leres nurani leres cek akal cek logika bakal ditampi ku saha wae ku anu gaduh nurani jeung gaduh akal sehat itu kedah dipaksakeun ku urang sebab perkara bener mah pasti bakal ditampi nah ga urang menyebutkeun perkara bener teu ditampi mungkin urangna teu bener gitu nya itu urangna teu bener da perkara bener mah pasti ditampi ku saha wae walaupun ku kafir sabenerna mah nuranina nampi yen eta teh leres. Nah, contoh di urang kan nuranina mah apaleun lamun ayeuna gratifikasi teh salah. Nyuap teh salah pasti nuranina mah nurani terdalamna apal eta teh salah. Eta tuani dibeja-beja ka batur atau diumumkeun kitu nya salah. Nah, perkara bener teu kedah dipaksakeun. Urang gaduh paham A, gaduh paham B, nya tinggal jalankeun. Lamun eta leres urang yakini maka aya kaidah jalmi anu yakin yen anu dipigawena leres moal seueur carios. Lamun urang masih kena seueur carios nyalahkeun pagawean batur aktivitas atanapi ritual ibadah anu sanes berarti urang can yakin dipegang ku urang teh bener. Can yakin sabab lamun geus yakin mah moal nyalahkeun batur pasti migawe geus ngahepep anu yakin bener mah padahal urang yakin dia bakal menang hadiah geus moal ngomong gitu nya urang menang ieu teu kudu anu loba ngomong teh can yakin urang menang gitu teh nah tak tadi rumusna qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy jadi perkara bener teh geus beda tinu salah teu kedah dipaksakeun atau soe tinggal jalani kedah ngajelaskeun wah ieu pendapat urang nu bener salat nu bener mah siga kieu praktekna siga kieu lamun yakin bener tinggal pigawe lamun teu yakin bener nya ulah gitu yakin tinggal ulah pigawe kan sakitu lamun ayeuna urang masih kena nyalahkeun kata masalah begawe gitu berarti urang teh hayang nembongkeun can yakin keyakinan urang teh bener hayang diakui heula ku batur hayang diakui pendapat urang teh nu bener. Maka upami maos ieu nya biografina sapertos masuk nyawas urang nya penyusun Ratib Al-Haddad anjeunna mah upami tos bade netepan ka masjid ka murid-muridna teu kengeng naros sabab tos fokus ka Allah. Sareng upami aya nu bade nyarios ke urusan dunia paling dipahing tong ka kami masalah urusan dunia mah lain ahlina gitu nya ada anjeunna mah upami tos siap-siap bade ka masjid murid-muridna terawantun aya nu naroskeun persoalan tara upami tos siap-siap bade angkat anu depan gitu nya sabab moal diwaler tos fokus bade ibadah gitu nya urang mah can bisa gitu urang mah tentang ka masjid ngomong ngaleng heula gitu urang mah nya
Anjeunna mah memang ti alitna tos teu ninggal tapina gaduh basirah kiat anu tiasa anu bahasa ayeuna mah sok disebut wacis ya bahasa ayeuna namanya bahasa kampung mah ieu mah tos wacis nya. Nah di atasna penyusun al-hadad dadanya anu gaduh kalebihan di dina. Wa fihi ngeunaan jalma munafik eta nazala qauluhu ta'ala lungsur dauhan Allah taala wala takul lil khainina khasima. Sareng dauhan Allah taala ke dipayun wala tujadil anil ladina yaftanuna anfusahum. Anjeun ulah rek mantuan jalma nu khianat oge anjeun ulah rek ngabantuan debat ngabantuan pendapat jalma-jalma anu khianat ka dirina nyalira. Ayat ieu teh khitabna diarahkeun teh ka Kangjeng Nabi. Yang takun di dinya teh anta di dieu teh Kangjeng Nabi. Wala tujadil ieu teh Kangjeng Nabi anu dikhitabana teh. Tapi wal muradu anu dimaksud minhu ku tina ayat ieu teh alladzina jalma-jalma kanu yaf'alunahu. Anu eta jalma-jalma teh migawe ku kana eta perkara. Kana tujadil sareng kana khosimah tadi minal muslimina di kalangan kaum muslimin dunahu disalian Kangjeng Nabi. Naon dalilna anu jadi alasanana liwajhaini dumasar kana dua bentuk yaitu ahaduhuma nu kahiji annahu ta'ala yan Allah taala teh abana ngajelaskeun dalika hal eta bima ku perkara dzakarahu anu nuturkeun Allahu kana eta perkara ba'du saatosna nyata biqaulihi ke dipayun ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya. Nah anjeun naha rek debat masalah urusan dunia. Nah, sareng anu kadua wal akharu anan nabiyya kana hakaman bima bainahum. Ari Kangjeng Nabi mah memang hakim ahlina dina ngahukuman di antara manusia harita. Walidzalika kumargi kitu Kangjeng Nabi mah yu'tadaru ilai. Jalmi anu yu'tadar dipasihan mundur tujadilna teh. Wala ya'tadir huwa ilai ila ghairi. Sedangkan Allah teu masihan udur kana sanesna mah. Padahal maka nuduhkeun ala anal qasda li ghairihi. Maka maksud ayat ieu teh sanes ka Kangjeng Nabi, hakikatna mah ka urang sadaya. Urang sadaya ulah rek mantuan jalma anu khianat. Urang sadaya ulah rek mantuan ngabelaan pendapat jalma-jalma munafik teu jadil. Qauluhu ta'ala jeung di ayat salajengna Allah ngadau wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahim. Aya hiji masalahnya. Wallahu a'lam bimuradi wastaghfirillah maka perak anjeun kedah nyuhunkeun hapunten nyuhunkeun ghafarnya Allah ka Allah. Innallaha sanyana Allah teh kana ghafurur rahim. Anu maha ageung pangapuntenna oge anu maha ulas asih rahiman. Dina ayat ieu mas'alatun wahidatun. Numutkeun at-Tabari in ila annal makna istaghfirillah min danbika fi khasamika lil khainin. Nah, ieu teh anjeun kudu nya kedahanan istighfar nyuhunkeun hapunten ka Allah tina dosa anjeun ku alatan geus khasam geus ngabela tadi kan khianat teh nampi pangaduan jalma nu khianat teh. Napa amruhu bil istighfar maka parentah Allah kana istighfar di dieu teh lima hamma bidami anhum wa qatiyadil yahudi. Sabab Kangjeng Nabi aya kecenderungan harita aya ham harita
aya fokus sakedik ngabela Yahudi teh. Tapi sanes ngabela cenah ngan aya kecenderungan sakedik. Maka lamun jang jalmi biasa mah eta teh teu naon, tapi jang muqarrabin mah lebetna dosa. Jadi aya kaidah jang jalmi-jalmi muqarrabin mah pagawean anu ceuk urang mah biasa wajar karek aya kareteg hungkul ngan urang mah teu dianggap dosa. Tapi jang jalmi-jalmi muqarrabin mah para wali karek aya kareteg hungkul geus dianggap dosa. Maka Kangjeng Nabi dipiwarang istighfar. Padahal dosana teu aya. Secara hakikat teu aya dosa kan. Dicatat dosa so teh upami tos dipigawe. Ari nembe aya hama, nembe aya kareteg sarasna mah teu dosa sarasna. Mari urang gitu karek aya kareteg sigana eunahnya tuang channel barang-barang bieu tah kan teu dosa sarasna mah karek kareteg hungkul gitu nya. Encan dihuapkeun eta mah can batal kan puasa. Cek ahli muqarrabin mah eta bisa disebutkan batal puasa cek ahli muqarrabin mah gitu. Nah, maka istighfar teh mungkin kainya maksudna. Wahada madhabu man jawwaja shagair alal anbiya'i sallallahu alaihi. Ieu teh dumasar numutkeun jalmi-jalmi anu berpendapat yen para nabi kengeng dari dosa anu aralit mah kitu nya. Aya dina kajian ilmu tauhid. Tapi numutkeun Ibnu Atiyah wahada laisa bidan bin. Ieu teh sanes dosa li anan nabiyya inna ma dafa ala zahiri wa huwa ya'taqidu bara'atahu. Sok sanaos sapertos anu ngabela Kangjeng Nabi secara fisikna, secara lahirna, tapi dina kayakinan Kangjeng Nabi angkat tangan. Gitu. Wa huwa ya'taqidu bara'atahu dina mana Kangjeng Nabi teu ngabela eta si Yahudi anu ngadakwa ka Kangjeng Nabi teh ya. Wastaghfirillah lil mudnibin min ummatik, maka maknana teh kieu. Anjeun kedah nyuhunkeun pangnyuhunkeun berarti pangnyuhunkeun hapunten ka Allah pikeun jalma-jalma nu gaduh dosa lil mudnibina min ummatik. Pikeun jalmi-jalmi nu gaduh dosa ti umat anjeun wal mutakhasimina bil batil. Jeung pikeun jalma-jalma di kalangan umat anjeun anu mutakhasim anu ngabelaan anu debat kalawan kabatilan. Nah, eta istighfarna teh sabab Kangjeng Nabi mah teu gaduh dosa. Wa mahalluka minan nas antasma'a minal mutada'iyaini. Ari posisi Kangjeng Nabi harita supaya kakuping we ti dua jalma anu ngadakwa ka Kangjeng Nabi teh ya. Watak dia binahwi matasma'u. Nah, oge hukuman ku anu kadangu mutuskeun ku nu kadangu wa tastaghfira lil mudnibi. Oge Kangjeng Nabi teh dipiwarang nyuhunkeun hapunten ka jalma anu gaduh dosa teh. Aya nu nyaurkeun deui wakila amrun bil istighfar teh ala tariqit tasbih. Jadi istighfar sanes istighfar nyuhunkeun hapunten asli, tapi eta mah tasbih we. Nah, ieu teh sapertos jalmi nyebutkeun ki astagfirullah, astagfirullah. Eta mah sanes istighfar urang tos medamel dosa, tapi eta mah tasbih. Ala wajhi tasbih min ghairi ayaksida taubatan min danbin gitu. Sanes tobat tos medamel dosa. Maka aya kisah anu terkenal, kisah Imam Ahmad sareng tukang roti gitu kan. Terkenal kisah eta. Jadi Imam Ahmad di hiji waktu juga hayang angkat ke Irak, ka hiji daerah di Irak. Bari eueuh kebutuhan juga hayang angkat we gitu nya. Angkat we. Dugi di Irak teh bada Isa gitu kan. Ari musafir teh ka ulama kapungkur mah kan teu nemongkeun sebagai ulama. Jadi upami angkat teh nya biasa we raksukan mungkin siga tukang beuyeum gitu nya teu nemongkeun ulama lah. Teu make kopiah, teu make baju koko teu. Zaman ayeuna kan ulama teh dicirian ku baju gitu nya. Gitu. Dan ku ilmu dicirian ku baju gitu. Nah, Imam Ahmad ge angkat ka Irak teh
Nyarak sukarana biasa wae mun zaman eta make kaos itu nya. Pakai lepis zaman eta mah gitu. Ah siga jami biasa wae nya nutup aurat da intina mah. Angkat dugi di Irak pada Isya. Terus netepan Isya nginep di mana? Pada nginep di masjid ya paling oke. Ari kumarbotna diusir. Husna, ulah di masjid. Sana tempat pulang masjid mah. Keluar. Ya, terangan kata Imam Ahmad kan. Da nyamar teh mun terangan ulama besar mah moal anu wantunan gitu kan. Ulama besar diusir di masjid gitu kan. Keluar. Meureun meunang di teras masjid mah. Nembe ge bade pulang di teras masjid diusir deui ku marbot teh. Marbot masjid teh. Teu meunang keluar. Ya lain teh tempat sare ya. Nah, saya laki itu tuh gitu ka disuntrungkeun eta Imam Ahmad. Salila kajadian kitu teh katinggal ku tukang roti anu keur ngadonan. Padahal terus ditinggal di awalna keneh ku tukang roti teh. Akhirnya dicalukan ku tukang roti teh. Mencoba ka dieu nang gitu nya. Di tempat abdi bade nginep mah najan tempat sempit oge lah cekap. Yang nyaliraeun. Najan tempat teh agung oge mangga gitu nya. Nah, pas Imam Ahmad lebat ninggal tukang roti ngadonan itu boleh setiap ngalakukeun teh istighfar we astagfirullah. Geus nyiksikan bawang astagfirullah. Pokona mah setiap geus migawe hiji perkara astagfirullah hantem gitu kan. Diperhatikeun ku Imam Ahmad teh. Kita harus geus sabaraha tahun mah ngamalkeun istighfar terus 30 tahun baru kira lampu. Cik koyong terang eta paedahna ngamalkeun istighfar teh naon eta teh? Aya paedahna gitu. Hikmahna anjeun ngucapkeun astagfirullah wae setiap pagawean teh gitu kan. Ya alhamdulillah cenah aya. Ngan aya hiji, pokona setiap pangabutuh dicumponan wae ku Allah teh. Setiap aya hajat dicumponan wae. Ngan hiji kuring teh aya hajat nu can kacumponan. Naon? Hoyong papendak sareng ulama besar Imam Ahmad bin Hambal teh di hareupeunana eta. Langsung takbir eta Imam Ahmad. Allahu Akbar. Ieu geuningan anu nyebabkeun kuring hayang ka dieu teh jauh-jauh teh bari teu aya nanaon oge ternyata dipiorang ku Allah kedah ka dieu teh ieu. Ngabulkeun doa si amang ieu nu sok istighfar wae. Jadi urang amalan teu kudu berat-berat, yang penting mah istiqomah, konsisten yang penting mah eta. Jadi astagfirullah gitu terus cukup gitu nya. Astagfirullah. Gitu. Maka penyusun rotib al-hadad upami sempet ngantosan waleran mustami eta teh ngucapkeun la ilaha illallah kenging 10 balen mah teh la ilaha illallah kan kalangetna teh ngucapkeun la ilaha illallah. Jadi upami tos di mana sama meh di waler teh anjeunna tos kenging 10 kali la ilaha illallah ngadaguan waleran anu ditaros itu nya. Urang mah kan ngadawamkeun teh namanya padahal enteng gitu nya ngadawamkeun anu we konsistenan sesama gitu. Jadi amalan kedah abot-abot lah. Bade amalan istighfar gitu nya astagfirullah. Amalan sholawat tentunya. Allahumma sholli ala Muhammad enteng-enteng we. Penting mah konsistenna gitu kan. Ka aya hadisna kan habul amali ilallahi adwamuha wa illallah. Jadi amal nu paling dipika ieu ku Allah teh. Dipika cinta ku Allah, dipika resep ku Allah teh nyaeta amal anu kontinu anu konsisten sok sanaos sakedik itu kedah seueur-seueur gitu nya teu kedah ayeuna soalna lamun seueur mah bakal capek urang mah moal konsisten moal biasa konsisten urang mun aya hayang ngamalkeun yasin gitu nya tiap wengi moal biasa gitu kan keburu kesel gitu nya mata hayang konsisten amalan nu sakedik we amal mah salat ayeuna upami hayang konsisten tong 100 rakaat cekap we 2 rakaat gitu ya asal konsisten we gitu. Anu sesah mah da amal mah sanes seueurna, tapi nu sesah mah konsisten. Dawamna anu paling sesah. Nah istighfar. Nah wa khilal lil khitab lin nabi wal muradu Banu Ubairik. Tapi nu dimaksudna Banu Ubairik anu tadi disaurkeun teh ya ayuhan nabi taqillah fa in kunta fi syakkin. Ya hai kanjeng Nabi anjeun kedah takwa ka Allah sok sanaos anjeun aya dina karaguan. Sanes ragu di dieu sanes ka kanjeng Nabi tapi ka Banu Ubairik eta
dituntungan wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahim teh yen istighfarna upami dinisbatkeun ka Kangjeng Nabi hiji sanes Kangjeng Nabi gaduh dosa tapi tadi bisa Kangjeng Nabi dipiwarang istighfar kanggo umatna oge tiasa oge maknana teh eta mah ngukur tasbih piwarang tasbih atanapi tadi makna nu kahiji eta mah karek-karek oge ka Kangjeng Nabi dianggap dosa upami aya nu ngengengkeun Kangjeng Nabi atau para nabi kengeng gaduh dosa alit dina sebagian ilmu kalam aya nu ngengengkeunnya. Nah, tapi urang mun Ahlus Sunnah mah nya teu. Jadi tos memang aya sih nu ngengengkeun hal-hal anu alit sapertos hal-hal anu hina tapi teu ngarusak keyakinan tapi sanes dosa kan eta mah nya sapertos Nabi Ayub panyawatna teh nah eta panyawat memang kanggo umat kedah diyakini kasakit anu teu matak nurunkeun derajat kanabian gitu nya teu naon gitu nya hal-hal anu kitu nu teu matak ngalungsurkeun derajat kanabian teu naon di urang mah teu kengeng lah komo aya dosa-dosa agung kok dinisbatkeun ka Kangjeng Nabi naudzubillah teh aya bentang jeung orang-orang aya non muslim anu dina kitab Bibelna naudzubillah min dzalik gitu makanya Kangjeng Nabi kantos ngajinahan putrina kan naudzubillah aya dina kitab-kitab bahkan difilmkeun ya seperti upami nonton film David and Bathsheba gitu kan nya eta kisah Nabi Daud nya Nabi Daud selingkuh lah gitu. Nah urang mah dijauhkeun ti kitu umat Islam mah dijauhkeun tina ngahina para nabi sadayana maksum tong boro dosa-dosa agung siga tadi cacakan dosa alit oge Kangjeng Nabi mah dimaksum teh aya ka para nabi dosa nyari ka urang mah seluruhnya urang ngomong teh maksum eta Imam Malik dugikeun ka nyebatkeun nalika ziarah di makbarah Kangjeng Nabi di Madinah setiap kami Imam Malik pendapatna ditolak diterima angin anu gaduh makbarah ieu sadaya pendapatna laras mulai anu kaliru ari pendapat kami mah nya pasti aya salah gitu. Nah eta nah mudah-mudahan latina guaran embe urang tiasa nyanak pelajaran hikmah supados urang tiasa ningkatkeun nya amal soleh teh nah disebutna teh amal khairnya amal soleh panjang nah disebutna amal soleh tara disebut amal khair teu disebut amal baik tapi di masyarakat disebut amal soleh sabab soleh teh pantes dina setiap waktu jeung setiap keadaan solihun likulli zamanin wa halin ieu moal disebut amal soleh lamun teu pantes di waktu ayeuna atau teu pantes di waktu modern jadi amal soleh mah bari dilakukan di waktu modern di zaman purba tetap amal soleh mah pantes gitu nya eta disebutna amal soleh namun amal baik belum tentu soleh namun soleh pasti baik nah, mudah-mudahan orang biasa ningkatkeun eta sok sanaos amal nu sakedik tapi biasa kontinu dawam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.